kasangsaraan janten hal anu mutus harapan upami urang lepat posisina nempatkeun dirina. Sawalerna di payuneun Gusti mah kasangsaraan oge bisa atanapi tiasa janten hal anu pibagjaeun upami urang leres. Sampurasun pamiarsa sadaya kumaha damang pidoa simkuring pamiarsa teras diberkahan ku Gusti, teras didamangkeun ditebihkeun tina panyawat, oge teras didamaikeun sareng Gusti anu Maha Agung. Pamiarsa dinten ieu pendak deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan, hiji bag-bagan karohanian anu nuyun kahirupan urang hirup sapagodo sareng mantena. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade nyarioskeun perkawis rarancang Gusti dina kasangsaraan hirup urang di alam dunia. Naon katunggaraan kasangsaraan urang di alam dunia ieu? Engke urang diobrolkeun dina obrolan Gentra Kahuripan ieu. Namung sataacana mangga nyangakeun kidung pujian anu bade disanggakeun ku Sanggar Mekar Asih. Cag, mangga nyangakeun. Sareng iteupna negerkeun rasa najan payuneun lawan disayogikeun idangan sirah kuring dikocotan minyak seungi leuteun ge meuni labar lebe diasuh ku asina salamina urbaris tetep tumetep di padaleman pangeran sirah kuring dikocotan minyak seungi leuteun ge mani labar lebe diasuh ku asina salamina urbaris tetep tumetep di padaleman pangeran ku pangeran teh Gusti Pangangon kuring salamina nurunan jungkrang leuwangun kawin nanging teu inggis bahya kumargi Gusti ngaraksa. Pamiarsa mugia kidung pujian anu nembe tiasa janten pangbeberah manah dina ngajajabkeun obrolan dinten ieu. Di sagiringan simkuring anu janten narasumber anu maneh nyaeta Pak Adang sareng Ibu Rida. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan.
Mohon anu dicarioskeun ku abdi nembe Pak Mohon. Ibu yen Gusti teh ngagaduhan rancang dina kahirupan urang sanaos eta kaayaan urang anu pinuh ku kasangsaraan, katunggaraan. Tah kinten-kinten ieu kumaha Pak? Rarancang Gusti dina kahirupan urang midamel urang ngalangkungan kasangsaraan eta. Terus ieu tema atanapi topik obrolan anu saya pisan nya margi realitas atanapi kaayaan urang teh samodel kieu. Seueur jalmi anu putus harapan mangsa mayunan kasangsaraan, mangsa aya dina katunggaraan, dugikeun ka lepat lengkah seueur jalmi. Namun obrolan urang judulna sanes kitu, tapi judulna Gusti di satu kangennya dina kasangsaraan ieu nyaeta rarancang Gusti. Kumaha tangtos ieu sanes hal anu gampil. Soalna ieu asa papalimpang sareng kahoyong manusia. Leres pisan. Hari manusia makan hayangna makmur. Leres. Teu bieu masalah. Leres. Naon we lah nu pikaraoseun dina hirup urang. Janten ieu resep lah. Mohon mangga raskeun. Malihan seueur jalmi oge anu ngalepatkeun Gusti. Leres eta. Ngalepatkeun Gusti yen kunaon cenah abdi teh kieu. Malihan mah aya jalmi anu punten nya katinggalna langkung rohani dina perkawis keagamaan. Kahirupanna langkung sesah. Henteu sakedik anu ngalepatkeun. Nah, cenah ai jalmi anu hirupna basangkal ka Gusti, ngalawan ka Gusti, hirupna henteu leres, langkung mulya, langkung beunghar, langkung sehat. Ari abdi anu hirupna diestokeun ka Gusti, tambah ripu aya anu ngemut kitu. Cindekna ieu hal anu penting dina kahirupan urang. Kumari kitu, hayu urang tinggal heula dasar pangineun ka Gusti, Pak. Nyaeta dina Yeremia 28 ayatna anu ka-11. Manawi mangga aya nu bade ngaoskeun Ku abdi. Mangga. Kitab Yeremia 28 ayat 11 kieu unggalna pangandika Gusti. Kami henteu samar kana sagala pikersaeun ka maraneh. Nyaeta sejak nyenengkeun, lain rek nyilakakeun, sejak mere pijamugaeun ka hareup. Tah. Janten pikersaeun Gusti atanapi rarancang Gusti mah sanes kangge urang supados sangsara. Leres. Atuh aya upami kitu naon buktosna Pak? Geuning buktosna seueur jalmi anu sangsara sanes mung dina waktos anu singket dugikeun ka tiasa disebat katurug katutuh. Dina istilah bahasa Sunda mah geus kasangsaraan ku itu neme oge bade menyat deui, bade gugah deui tos aya deui dugikeun ka nyangemkeun dina hirupna katurug katutuh. Nah kaayaan katurug katutuh ieu teh rarancang Gusti. Tangtos dumasar pangandika Gusti ieu mah sanes margi kangge pijamugaeun. Kangge pisenangeun saurna Gusti mah. Atuh naha benten sareng realitasna kaayaanana. Rupina hal ieu kurang kedah kahartos dumasar kana kumaha urang nempatkeun diri dina eta rarancang Gusti teh. Kasangsaraan janten hal anu mutus harapan upami urang lepat posisina nempatkeun dirina. Sawalerna di payuneun Gusti mah kasangsaraan oge bisa atanapi tiasa janten hal anu pibagjaeun upami urang leres. Kasangsaraan ku urang alami atanapi ku jalmi di alaman sanes hartosna Gusti ngantunkeun. Kasangsaraan eta mangrupikeun kasempetan kangge jalmi supados imana diwangun. Apan bade sekolah oge naik kelas teh kedah aya ujianna. Ujian teh sadayana jalmi upami mayunan ujian teu aya nu bungah Pak. Sarieun targang ujian naon wae rata-rata kitu. Namun upami tos lolos naik level naik tingkat. Jalmi oge kitu rupina Gusti gaduh rarancang anu langkung sae tibatan anu tiasa kaemut ku jalmi. Upami jalmi mah mung emutna salengkah dua lengkah Gusti mah tos sabaraha lengkah ka payun. Tangtos rarancang Gusti sok teu kahartos. Dina kasementaraan waktos mah. Namun upami urang tumut, taat, satia, tetep ngandel ka Gusti, engke urang kantun oh nya
Geuning kitu nya. Muhunnya cobi upami harita abdi nyanda kaputusan buat moal dugi ka kaayaan danget ayeuna. Hal-hal samodel kitu teh sok muncul dina kahirupan urang saparantos sakitu lami urang mayunan kasesahan. Tak kitu Pak. Tah Bu Rida, Mohon. Bu ieu kan tos jelas naon dicarioskeun ku pangandika Gusti. Ayeuna kieu upami jalmi nampi kasangsaraan ieu kinten-kinten pandangan ti anjeunna kumaha, terus ayeuna tos terang upami Gusti midamel dina kasangsaraana sikapna jadi kumaha tah? Mohon. Sate acan ngabahas eta abdi hoyong laras heula ka Kang Sam. Upami jalmi di bumi ieu teh di dunia ieu aya gitu nu teu kagungan masalah. Kantenan teu aya Bu. Laras Jiro lah teu aya. Janten. Pasti kenging masalah. janten setiap orang teh kagungan masalah. Kagungan masalah. Teu aya nu teu aya. Teu aya nu teu aya. Nah, berarti eta katinggalna masalah mah kedah dihadapi dan salah sahiji anu lumrah tina kahirupan manusia. Ai abdi hoyong ngaguar oge kieu Kang Sam arti haleluya. Haleluya. Tah eta. Hale Yahweh. Eta mah kan pujian. Puji Gusti. Mohon pujian ka Gusti. Praise God. Rata-rata manusia nyarios haleluya upami nuju naon? Nuju gumbira. Oh, Waduh, eta. kenging mujijat. Oh, gitu. panginten Kang Sam nuju kitu ayeuna nya. Nuju bunga. Eta mah kedah nyebunya mah. Nuju raos, gembira, Puji nuju Gusti, raos, Bapak. nuju sehat, puji Laras. Gusti. Tah mana anu paling sering ku urang manusia diucapkeun? Laras. Haleluya teh nuju gumbira tanapi nuju nandangan masalah. Palebah dieu kedah aya nu dilereskeun dina sikap urang nampi dina masalah atanapi nuju nandangan masalah. Upami urang paos pisan eces dina pangandika Gusti yen rarancang Gusti kanggo kasayan urang kedah nama upami nampi kasusah masalah teh ya puji Gusti. Namun masalahna urang teh teu patos paos maksudna Gusti teh naon. Yen urang teh dipasihan dipercantenkeun masalah ieu. Anu teu acan kahontal panginten ku akal urang sareng kondisi urang ayeuna janten manusia mah langkung gampilna teh ka Gusti teh nyalahkeun nyupata naha abdi teh nandangan nu kieu. Tah pangalaman abdi we nya Kang. Saparantos dipercantenkeun masalah. Ayeuna abdi tiasa nyarios eta dipercantenkeun masalah. Kumargi kapungkur mah ninggal masalah teh asa masalah deui. Masalah deui. Aduh abot deui. Tapi memang ieu kan kamanusaana urang-urang Bu. Muncul Anu tadi memang. sebutkeun Muncul. kamanusiaan urang mah hoyongna teh teu aya masalah, Laras. tenang, damai. Hirup teh aduh Ya, ini leres. tenang, Nyaman gitu nya. Nyaman. Tapi saparantos nandangan rupi-rupi masalah dugi ka ayeuna. Abdi ningal yen Gusti teh midamel kasayang. Kanggo abdi anu nandangan masalah supados abdi tadi langkung naik ya Kang. Karena kepercantenan, karena iman naik oge karena karakter nuju dibentuk ku Gusti teh. Misalkan langkung sabar, langkung tenang, aya kating teriman sawios nandangan masalah anu abot. Tah upami ninggal itu abdi tos ngalaman eta kadahna mah rubi eta teh upami respons nuju nandangan masalah. Kadahna mah nyariosna hatur nuhun Gusti, ieu aya masalah deui. Sanes masalah deui, masalah iraha atuh urang beres masalah teh nya. Tapi pami dipercanten deui dina tanda kutip dipercanten ku Gusti nandangan masalah berarti abdi teh bade naik kelas deui. Upami ninggal kumaha Gusti ngabereskeun ngarengsekeun masalah-masalah anu di tandangan ku urang-urang geuning eta teh nyanda kasaean. Tapi eta nu dicarioskeun ku Kang Adang masalah kararepet teh nyanda kabagjaan ya Kang kanggo urang. Sok sanaos dina kasulitan, dina masalah, tapi aya gumbira dina jero hate teh. Kumargi percanten yen Gusti teh
maparin kasayan ka urang. Abdi nyaros kini panginten kieu teh gampilnya tapi eta dibentukna lami Kang kumargi. Bentuknya. Tos puluhan tahun ninggal ngwanoh ka Gusti, tos puluhan tahun ninggal geuningan ieu teh kieu. Jalan kaluarna teh oh ieu teh kieu. Pami sesakit tetep we Gusti mah tara ngantunkeun abdi, tetep we nyarengan dina sagala rupa kasulitan. Rupina eta kedah ngarobih abdi, kedah seueur nyebat puji Gusti. Haleluya dina kasulitan-kasulitan teh Tah ieu ulah ieu. pernyataan anu sae ti Ibu. Kedah aya perubahan pemahaman ibunya. Yen Gusti teh masih tetap nyarengan dina mayunan masalah ieu. Leres. Eta benten kiat bunya. Benten. Ngabentenkeun urang kumaha tiasa nampi ka tunggaraan gitu. Leres kumargi katinggalna dina mata manusia ieu teh ciga anu mustahil, anu sesah. Tapi upami percanten karena pangandika Gusti, bagi Gusti mah teu anu mustahil. Nothing is impossible with God. Teu aya anu mustahil kanggo Gusti mah. Sok sanaos dina pikiran urang mah mustahil. Ieu mah hese. Moal mungkin. Ieu mah pami ninggal kana kakiatan manusia nyalira. Aduh berat. Tapi pami ninggal Gusti mah iman janten tumbuh dibentuk naik kelas deui langkung percanten deui sok sawios dina mata kasat mata urang mah masih keneh kieu. Mohon. Dasar aya perobihan. Leres. Nah, Pak Adang, mohon perkawis katunggaraan ieu urang salaku manusia moal tebih tina masalah. Pasti aya wae masalah. Mayunan kahirupan masalahna panginten aya nu nilaina teh 2, 5, 7 dugi ka 10 lah upami jodoh pamburatna gitu. Dugi ka waduh itu seperti tos teu mampu gitu aya nyaros kitu. Tapi sikap urang yen Gusti teh aya dina kahirupan urang sanaos urang aya dina masalah. Tah kumaha sikap urang kedahna ieu upami terang Gusti teh tetep nyarengan urang dina masalah oge. Mohon janten nomor hiji urang kadah ngartos yen katunggaraan kasangsaraan teh sikap nu utamina urang nyaeta mangrupikeun bahan atanapi alat uji pikeun kataatan urang. Alat uji janten sapertos proses. Margi kieu upami ninggal dina Rum 8 ayat 28 ayat 29. Gusti henteu ngarancangkeun sangkan manusia aya masalah. Dina ayat 28 sagala perkawis ku Gusti diatur kangge nyumpingkeun kasayan saurang. Tah kumargi kitu ieu tangtosna urang kedah taat. Urang kedah emut. Gusti Yesus mangsa lungsur ka dunya teh teu gampil. Anjeunna teh laras-laras manusia. Ngaraos nyeri, ngaraos kakirangan, ngaraos sangsara. Ngaraos kasesahan, ditinggalkeun ku murid-muridna ngaraos nyeri pisan. Sadaya kasangsaraan nu kaalaman ku urang moal mapakan kasangsaraan Gusti Yesus. Gusti Yesus mas tina sagala rupi anjeunna leres-leres dugikeun ka narohkeun nyawana. Ku anjeun urang mah dina mangsa mariyunan kasangsaraan tampolana mung nyeri ge bari upami ngangge skala hiji dugi ka 10 mameureunnan 5 sareng dugi ka 7 sareng sajabina. Tapi sikap urang di dieu nangtoskeun. Janten sikap nu utami urang nyaeta urang kedah sadar yen kasangsaraan teh kangge nguji urang dina kataatan. Aya conto. Dina hiji raja-raja pasal 17 ayat 8 dugi ka 16. Mangga ku abdi daoskeun. Mangga, Pak. Geus kitu pangeran nimbalan ka Elias. Maneh kudu pindah ka kota Sarpat deukeut Sidon. Di ditu aya hiji randa anu ku kami geus ditimbalan supaya mere dahar ka maneh. Bral Elias angkat ka Sarpat gancangna geus sumping ka lawang kota. Beh anjeunna ningali aya randa eukeur ngarotek-rotek suluh. Nyai, cik bapa menta cai saeutik hayang nginum. Saurna ka eta randa. Sanggeus nyi randa ngaleos rek nyokot cai,
ku Elias dicalukan deui saurna. Jeung rotina saeutik mah ari tembalna demi pangeran Allah anu jumeneng panutan Bapa abdi teh balaka bae parantos teu gaduh teu daeun kantun tipung sakepeul dina wadah sareng minyak jetun sakeclak dina cecenting. Ieu suluh kenging narorontek di dieu teh kangge ngasakeun eta anu saeutik keur abdi sareng pun anak. Kantun sakitu-kituna seep eta mah kantun ngantos-ngantos ajal ku langlayeuskeun. Lajeng dugi Ulah ka 16. salempang waler Elias. Jig bae asakeun eta dahareun teh. Mun geus asak heulakeun sakepeul mah ka dieu jang bapa engke ka karajang nyai jeung budak. Sabab kieu timbalan pangeran Allah Israel eta tipung moal beak-beak dina wadahna. Minyak moal saat-saat dina cecentingna nepi ka engke anak kami geus nurunkeun deui hujan. Randa teh balik nyumponan pamunut Elias. Elias nyiranda jeung anakna cukup dahareun lila pisan. Sakumaha timbalan pangeran anu diucapkeun ku Elias, tipung teu beak-beak, minyak teu saat-saat. Ieu buktos anu sae yen mangsa hiji janda anu sepuh kagungan murangkali waktos harita walurat pisan kaayaan teh. Walurat rohani margi pamimpin-pamimpin mangsa harita henteu ngagungkeun Gusti, ngagungkeunana sesembahan anu disebat Baal nya utamina Ahab salaku raja sanes mimpin rahayat kana bener. Walurat naon? Walurat kok kaayaan paceklik waktu harita sungkeret werit bujeng-bujeng tiasa melak panen sareng sajabina anu aya ge tos ngawitan sareep. Ieu teh sakuliah nagara eta teh meh mangsa harita. Kajabi ti luar oge janten aya masalah anu ageng pisan. Namung dina aya masalah nu ageng teh hiji janda anu mung kagungan tuangeun kange sakalieun disuhunkeun ku Elias. Saur janda teh sacara jalmi mah ieu abdi teh kantun ngantosan tos seep mah maot. Langna yeuseun kalaparan mangsana teh. Namung saur Elias Gusti nyarios henteu kitu. Sok heula pidamel. Gusti nyangemkeun eta tipung moal seep, eta minyak oge moal orot. Wah, ieu pasti meriyogikeun iman sareng prakteknya. Leres, kapercantenan. Teu gampil ieu. Ieu janda henteu ngange deui pangemutna. Tapi ngange naon? Ngange pangertosan yen anu miwarang teh sanes mung bade ka Gusti, tapi Gusti ku anjeun. Anjeunna masrahkeun diri sagemlengna, tos upami kitu mah. Sok sanaos anjeunna henteu tuang didamel heula sakumaha saur Elias. Parantos didamelkeun buktos. Lami pisan. Taunan ieu teh dina carios ieu teh. Sanes etangan sasih. Taunan tipung teu seep, minyak teu orot. Tah kitu oge dina mangsa urang atanapi jalmi nu percanten mayunan kasesah. Sakali deui katunggaraan, kasesah, kasangsaraan mangrupikeun alat uji kangge kataatan urang. Ayat anu ka-16 moal cumpon upami urang teu tiasa tunduk atanapi upami henteu janda ieu ngadangu kana naon anu disangemkeun ku Elias. Di dieu sangemkeun sakumaha timbalan pangeran anu diucapkeun ku Elias, tipung henteu beak-beak, minyak henteu saat-saat. Ieu moal cumpon. Urang tadi di kawitan ku hiji pangandika Gusti anu nyangemkeun yen rancangan Gusti teh kangge kasayan sanes tina Yeremia, tina Rum. Dua-duana cumarios patali sareng rarancang Gusti anu sae. Rarancang Gusti ieu anu sae moal cumpon upami urang teu sabar ngantos panyumponna. Tah kitu Pak. Atanapi kuku lutus. Kuku lutus, nyanak sikep nyalira gitu. Tah ieu, Bu. Ieu kan teu gampil nya. Hiji contoh saurang janda kangaduhan putra aya taunan kalaparan kantun sakedik deui. Tapi eta disuhunkeun. Disuhunkeun
dugi ka nyerah kitu nya. Mohon. Tapi anu ka emut ku abdina ieu aya kataatan, Leres. aya sikep Leres. ti hiji janda ieu Leres. anu masihkeun kangge Leres. Nabi Elias eta. Mohon. Nah, Bu, abdi bade naros ieu. Mohon. Zaman ayeuna Mohon. bakal aya tuh nu sapertos kitu. Zaman ayeuna. Zaman ayeuna. Atanapi aya contoh kumaha urang tiasa teu sapertos janda sarpat gitu nya tah. Mohon. Abdi tiasa nyebatkeun hiji frase Mohon di mangga. bahasa Inggris namina. Leres, Bu. Abdi mah resep jadi belajar bahasa Inggris jadi ibu tadi teh. Aduh, punten. Tapi bahasa Inggris langsung terjemahkan ya Mohon. Kang. Ieu situasi totally surrender. Totally surrender. Janten orang teh 100% total nyerah ka Gusti. Ka mantena percanten. Ieu anu disuhunkeun ku Gusti yen urang teh teu ngandalkeun kakuatannya lira, pikirannya lira, pangertosannya lira, kumargi rancangan Gusti mantena pasti anu pangsae-saena kanggo urang. Namun Gusti nyuhunkeun kataatan ti urang. Janten kedah total nyerahkeun segala rupi anu karandapan ku urang. Upami patarosana zaman ieu kiwari aya, abdi percanten aya. Pasti aya. Masih aya. Masih seueur anu kagungan iman sapertos kieu. Sok sanaos karandapan kasusah segala rupi tapi pasrah sumerah ka mantena kumargi mantena anu kagungan sagala kawasa. Waduh. Upami sadaya jalmi misalnya atanapi sabaraha jalmi anu ngagaduhan prinsip total surrender, total nyerah ka Gusti, jiga nama jumlah jalmi anu gaduh masalah dugi ka bunuh diri teh ngirangannya. Laras. Aduh, padang Stres ngilangan, segala rupi ge ngirangan. Mohon. Padang ieu waktosna seep aduh ieu teh. Mohon. Tiasa dicinekeun. Mangga. Janten upami urang ngangge kecap dina istilah terminologi budaya, aya nu disebat inisiasi. Nyaeta parobihan status hiji jalmi. Parobihan status ieu biasana ningkat sanes turun. Tikawit murang kali janten dewasa janten dipercanten naon. Ieu aya namina inisiasi. Da biasana hal ieu tiasa kaalaman ngalangkungan hiji boh ritual, boh acara tertentu. Tah dina ritual ieu teu gampil. Tampolana ritualna teh anu menyakiti atanapi nu berat gitu. Aya ritual kudu dicocok ku sireum, sagala rupi kedah ditato buaya lah rupi-rupi. Kitu oge kahirupan urang. Ieu inisiasi ti Gusti. Gusti hoyong urang naik tingkat kumargi kitu kasangsaraan sanes rancangan Gusti, tapi cara Gusti kange urang langkung ningkat deui. Anu kahiji. Anu kadua kasangsaraan oge balukar tina dosa. Urang teu tiasa nampik perkawis eta yen tampolana dosa urang anu ngabalukarkeun kasangsaraan kedah nampi. Anu pamungkas sakumaha ibu sangemkeun dina bahasa asingna tadi urang kedah leres-leres gumantung ka Gusti sacara total. Hatur nuhun Pak Adang. Padang urang ngadoakeun bilih aya pamiarsa anu nuju kagungan masalah anu aduh tos tekiat pangitna urang doakeun sakodasinya. Ka Gusti anu Maha Agung, ka Gusti Yesus Kristus abdi nyuhunkeun pitulung ka Gusti masihan bongbolongan kangge pamiarsa anu nuju ayeuna kagungan masalah anu berat pisan, nu abot pisan. Mugia aranjeunna tiasa nyanggakeun ka Gusti, nyuhunkeun pitulung ka Gusti, masihan kakiatan ka aranjeunna. Kiatkeun aranjeunna Gusti, dilebet asmaning Gusti Yesus abdi ngadoa. Amin. Mung sakitu pamiarsa, kentra kahuripan dinten ieu. Cag, Gusti ngaberkahan.